Poe ke 114 si Wildan ngeplong di tahun 2020 genep. Galau gue besti, halo besti. Pagi-pagi teh beres sulap poe tuh nya guys, langsung ganti baju, isuk-isuk teh geus rapih kia eka macing guys, piraku moal apal. Jadi sekarang teh mencari kegiatan yaitu abi teh arek ngoret nya guys di pipireun madrasah, soalnya pipireun madrasah teh aya lahan anu kosong cuman garung, daripada diantepkeun mending dikoredan engke dipelakan. Lamun ngoretnya ngabutuhkeun cungkir atawa arit nya guys, mentakan diri teh kudu moal kored, soalna make naon deui atuh da ngoredna. Da lamun kuhuntu mah moal neuraknya guys. Tah guys rada disepil guys, jadi guys buncis teh tinggal kieu we, tinggal nungguan engke tinggal ngoyos meureun. Susuganan we milik rezekina badag. Lanjutnya guys di dieu teh abi make heula jaket, soalna lamun tadi pake mah ribet-ribetnya geus dibawa. Langsung we di dieu teh ku abi dimulai tuh kacirinya guys, garung lagi garung pisan, tibatan anu handap mah garungan kene nu ieu jeung di taneuhna teh lin taneuhna, maksudna teh jukutna teh kerep. Tapi di dieu mah taneuhna geunaheun guys, tuh tinggal di korena guys, srek geseng pokoknya mah cocok we guys, tidak perlu effort mengeluarkan tenaga yang badag, cukup dengan iya mah diayunkan saja si koredna langsung we bersih si jukutna teh, maksudna teh taneuhna anu bersih mah da jukutna mah dipiceun. Guys di dieu teh keur ngeunah-ngeunah nya abi teh ngoret kerege menang saeutik kitu satangan hagira acan, ieu jol aya nu ngagorok nyareuwas di dieu teh abi langsung mareuman we kamera, soalna babe teh kekeluahannya guys teh naon di dieu teh mentakan abi lompatan we. Ternyata abi teh dititah ngome guys, mantakan diri teh langsung we dikeureuyeun, soalna da ngome lagi keur opat siki jadi nate gancang, jadi engke bisa dituluykeun deui nya guys ngoredna. Jadi teh ngome cungkirnya guys, aya pesanan ti abah-abah tadi datang ke Pandai, jadi kudu dikeureuy teh ayeuna, soalna si amang nungguan. Sabenerna mah ngeunahnya guys ngome teh tuh katinggal ge satisfying gitu, cuman aya minusna oge kahiji sok nyeri cangkeng, kadua sok nyeri suku, soalna nagog ieu teh posisina leuheung mun diuk mah. Guys maneh lamun ningali ieu abi keur ngome sok hayang disepil nyaana teh guys, lamun aslina kitu nu aslina anu teu dipotong-potong, soalna ieu teh da lumayan lila guys ngome teh ngan ieu teh dipotong-potong we, soalna durasina mepet. Tah ieu teh posisina dikieukeun teh tandana teh keur nyieun huntunya guys, keur ngahuntuan mesina seukeut si parabotna teh, soalna lamun teh dihuntuan moal seukeut. Ari bieu mah make gurina tanam, ayeuna mah make gurina tangan. Fungsina naon Mang Wildan? Fungsina teh gurina tanam mah jeung maras atawa ngarapihkeun anu berenyul-berenyul. Tah lamun gurina tangan mah jang ngalegaan atawa ngarampingkeun si parabot, jadi si huntuna teh seukeut. Salain ti seukeut oge, jadi si parabotna teh kacirina estetik, jadi herang kitu kos permata berlian.